Hey 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 hey, ketemu lagi dengan Mr. Jack nih. Mr. Jack sudah lama gak eksis nih, gak nongol di layar kaca. Sekarang Mr. Jack nongol lagi di layar kaca. Nih, Mr. Jack ada pengalamannya. Jangan di skip dulu ya, jangan di skip dulu. Sedikit seru, seram, menghanyutkan nih ceritanya nih. Tapi sok rada isin lamun inget. Inget kadiri sok isin sok papelnya, sok isin sok gitu-gitu teuing kadang-kadang pengalaman. Kuring teh cicing di Cisamping Batu Karas. Biasa sok mamawa tamu lah. Tamu bule rek orang Jepang rek mana. Pamajikan mah 20 kilo ti dieu lah di Cijulang di tempat Cikatomas, deket Cikatomas, Cirereseh, Cigerdog ngaranna. Tah, pamajikan cicing di ditu. Nah, gancang caritana saya teh sok mamawa tamu tapi sok diakurkeun jeung kami. Kok bedanya bule atau orang luar Eropa, Amerika ataunya Jerman lah. Sok beda banget nate. Ting keturunan mana? Ting keturunan Habil atau Kobil? Teu apa teu pati apa. Nu puguh mah sok rada beda, sok beda lah antara lokal jeung interlokal. Nabi Yusuf mang. Irungna lokal mah pengek kawas katincak muning kawas nu kami. Tapi teu naon, itu bukan masalah, tapi kebedean. Kan kami teh harita teh nyaba. Istilahna teh ka imah pamajikan ka ditu. Cek kami teh, ya cuang ke pasar yuk, udah biasa mawa duit lah, karena di kampung, mereka pamajikan, itu ke kampung ogena. Nu alhasil, by the way tak kewer-kewer, mana teh dibonceng ku kami di motor, nah tukang tah, di tukangan lain di payunan motor, bila katabrak, tapi di tukangan motor tah, ina jok, tukangan kami di ukna teh. Terus kali itu ke pasar. Pas di jalan teh loba barudak anu sakola mah anu sakola SD TK kami teh motor we kieu dren biasa kami sok aya ungeuk terus aya nu ngomong kieu bule ari kami luak lieur eueuh batur nu liwat terus belah hareup deui aya budak TK budak SD as bule cenah kadenge ku kami teh atau kami teh heueuh atau ing bule euy ongko atawa asa hideung ceuk urang teh ieu awak leungeun hideung beungeut hidung irung atuh pengek nya biwir sagede sepon ceulir rebing pokona mah jauh lah ti kata bule tapi kami bet rada bunga rada wah atau orang kampung teu apal nu ngaran bule euy. Terus kami teh na motor keneh heueuh bet belah hareup bule cenah. Geus kami teh teu panjang pikir ngan di jalan kami kok aneh urang nu sakieu hideungna kaos bule kahembos desel disebut bule cenah. Awak nu kieu nu mata kami keur mulang. Kemulang nage kitu anu nyebut bule kan kami atoh bae kan ari di jalan can nepi ka imah ieu kami teh ngomong ka pamajikan beuna motor rada suraseuri da balanyaan rada loba lah ngaranna ge nganyangka imah kasih teueul ka mamahna si Eneng terus kami teh ngobrol kieu ya dasok nyebutkeun nyai ka nu saware teh nyi akang bet disebut bule euy cenah cek barudak eta bule cenah ka kami ari kitu kami bener dia mirip bule ari pamajikan nepak rada tarik malahan mah kana tonggong da kaliwat teu meuli baso da cek kami eta mah baso mah rada pait ulah hayang baso pait sok rada gatel kana biwir Napa kami nyabet kita
bule-bule ngomong ke naon teu waras lain bule ya sila asida gundule emang kami teh tadi buk teh dicukur kabeh di gundulan botak kalau si Pak Ogah cepek dong cepek dulu botak horeng teh lain bule-bule iya tapi gundule kami teh oh gitu atuh ti hari tama kami teh ngomong-ngomong da isin parada kadiri ka pamajikan oge ka barudak nu puguh mah ulah pede-pede teuing aot dina salah beungeut ta beungeut si beungeut ganti kedok pengalaman teh burung-burung teuing kumprung. Oke guys, ulah aya pengalaman gitu tah. Tapi dah ngaran ge pengalaman sok lamun isin diri kabehan ogeran lamun apa ingat ke diri sok loba kasalahan sok hayang seuri isin sorangan. Tah eta cerita antara beda bule jeung perbedaan antara bule jeung gundule. Da harita teh bukuing teh botak dibotakan gundul da murag buukna kawas swidak loro 62 lembar ayeuna mah jadi deui tah kasep deui nongkrong deui I love me Jadi makan